Iya bos ya nanyakan tanah. Beneran aing aya kamarnya itu tuh sisi jalan. Sebelah mana sih? Eta nu warung nasi Mahmud. Oh no itu teh ya. Eta beneran cocok. Aing kok di pelangna teh cenah tanah ini dijual. Arek dijual eta berarti. Arek dijual eta anu kieu tuh. Bener teh eta bosna. Ih bener kamari kita laporan wae geus meunang can tanah teh gitu. Nah, ini orang sampeurkeun si Mahmud. Oh iya coba sampeurkeun. Tapi aya mah di mana? Aya manehna aya. Kamari mah si manehna aya di mana? Ayo tuh, ayo makan tuh. Nah, mana pin ada pin? Itu di hareup. Tah moal lila deui oge. Nyampe. Oke coba. Tah, ieu. Nah, sisi jalan kan? Bener. Tuh. Tanah ini dijual. Iya tanahnya teh meureun. Iya. Ya, sisi jalan ya. Berapa meter ya? Cenah mah ieu teh kaditu-dituna teh hampir 1 ton. Ton. Oh, pokoknya sakit we lah, loba ieu teh. Ayo bener kan bos. ai kebutuhannya mah 2000 meter sih. Ah tuh leuwih ieu mah 2000 meter mah. Leuwih ya? Oh, kamari ku aing dilengkahan sih nepikeun ka ditu tuh. Dekat cangkel aing ngalengkahanna oge. Diukur sih meureun. Dilengkahan. Oh dilengkahan. Soalnya diukur. Cenah lalaki mah lengkahna panjang. Soalnya diukur aja. Ayeuna mah ku sia teleponnya bosna. Bari videokeun taneuhna. Oh korong ke video na bae lagi. Sok. Gampang, ini mah motona mangke. Ieu na mah nelponna mangke. Ieu kamera aing mana sih? Sia mah geun kalahkan video. Tah ieu tah kamera ieu. Tah. Video. Salah kalah hareup. Sok. Dinya tah. Iya bos, tanah teh ieu bos ieu. Cenah tuh. Aya 2000 meter cenah. Mana po? Kiring. Aing. Biasa ieu lagi. Coba. Ya. Isi mah eta mah video minantu yang teraniaya geuningan. Ih bener lah itu eta ieu tah tuh. Geus bener. Kurang sampeurkeun ka imah lah. Aya mah di mananya? Aya. Ya, itu. Yuk. Araya nya di mana Tahu. Itu bapak tuh tanyakeun we. Ayo tanyakeun we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana sih yuk? Ieu teh nu ti Bekasi, Pak. Bekasi. Heeh. Jauh ya. Jauh. Nek aya perlu jeung Mahmud ya. Oh. Aya teh Mahmud Pak. Nya aya nyawa deh. Pak, Dek, ayah ke mana? Lagi tidur kali. Ayah tamu gening. Aya perlu ya. Mah cager. Tah ieu nek aya perlu cenah. Jadi kieu mah ieu, urang teh ka dieu teh kan aya bos urang teh jadi hayangan taneuh. Jadi si mamang ieu, didinya rek ngajual cenah. Ieu anu sisi jalan teh anu itu anu make pelang geuningan tanah ini dijual. Nah itu tuh sisi jalan. Eta kumaha tah kira-kira? Ya emang lagi tanah mah lah itu tuh sisi jalan. Terus tempoin can. Ini di tempuan tanah nama. Nah itu kan di jalan. Di tempuan tadi tanah nama. Kan temang Video call itu. di video kan kurang tanah nama bisa dikirim kan ke bos. Tinggal macam di dia orang mana nanya heula tentang hargana baraha gitu, tinggal kayak ngobrol ke bos orang. Bosnya mau seresepen ya. Bosnya mang sersepen. Orang tempo abe nyaho batasna sakumaha. Ayo tuh orang tempuan ayo ieu mah. Ayo. Tah belah dia tah. Iya kan? Iya. Tah iya, cek aing rek dijual teh iya. Oh iya kan tanahnya ya. Heeh. Lega ieu mah. Beunah Iya tanah dijual. Heeh, lagi pelangna. Buat apaan? Ayo kos sama cocok ya. Lokasinya mah geunah sisi jalan. Aing masak nawaran kan dia oke meureun geus. Cakep itu Bang Jenjak ruko mah. Heeh. Emang ruko. Heeh. Aya ruko mah kudu lega meureun. Kok emang? Ieu lega meureun. Ieu Aya mah 2000 hektar mah. Euy dan 2000 hektar. nu mana tanahna? Iya aing mah. Iya. Tah, bukti nanya tanah ini dijual. Iya bener tanah ieu dijual pan ieu tanahna meureun. Mana emangna?
Kumaha ieu teh? Pan ieu nu rek dijual lagi ku aing. Heuh pan mer eta ieu meureun dijual eta. Emang tuh ningali eta i panah ieu. Panah mana panahna? Ah, mana aya panah? Eta i panah. Ya teu hidung atuh panahna masih diupil saya di kitu. Ya Allah. Pan cek aing ge tanah ini dijual tah. Panahna ge berarti ka dieu meureun. Itu bangsa pengki ieu. Oh iya tanah lain. Heueuh ieu tanah. Ieu tanah. Kurang nu salah atuh nu ngajual tanah nu salah ieu teh. Kemarin dibeli moal. Atuh jageun tanah sakitu. Mawan. Atuh jak naon aing tanah sakitu mah. Pan butuhna ge tanah lain tanah napangki ieu aing mah. Pan aing nempo dina ieu na tanah ini dijual. Sebenarnya itu tuh. Oh pas bukan aing kan itu sarua aing. Tiba-tiba naon tanah kieu aing mah. Kumaha atuh? Pan ku aing geus dijeunan pelang itu tanah ini dijual. Tanahna ka di ka handap. Dina ku aing salah keneh wae. Sia kumaha sih Pin? Ah cenah aing tanah teh aya atuh tanah sapengki yang naon? Pan aing oge meureunan nempo dina plangna eta tanah ini dijual meureun. Heuh bener aing mah aya pelangna mah. Mun cuman eta aing teh nempo tanda panahna kos sagede. Geus mah. Aturan aing mah komisi aing ieu teh digagali teh wah ya. Wah aing geus etaan karanda ieu teh ngajajanan ti peuting meunang komisi. Gagal atuh kieu. Ayeuna mah jenting lang kieu sugan aya deui keran yang di ditu. Heuh lah. Kade salah deui. Heeh. Ulah kos tadi. Bener urusanan eta mah.